Kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan. Larangan keras antara mukminin jeung kafirin. Aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani. Ulah bersama sakala. Ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus. Ulah bae sama sakali. Nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd. Sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan. Aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna. Geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam. Tiba heula terus datang ka kuar. Huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam. Di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam. Tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya. Di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna. Di Jerman Islam aya, di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis. Ye hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat kakarak. Geus eueuh pasantren kos kieu aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji. Geus kabawa arahna ka liberal ka ditu. Geus kabawa ka kapitalis ka ditu. Eta kakarak terjadi kiamat. Kuari mah paling kacau-kacau bae. Kacau mah pasti jasa. Tapi masih kene aya nu handal, aya nu kene nu handle, aya kene anu gagah. Urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil. Urang ngadenge kitu Saddam Hussein, hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin. Kuari lumayan, lain lumayan. Najd ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene masih kene hebat, masih kene luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih. Geus pugu Irak, sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran, tetep bae bakal jasa. Bakal dibom ku Amerika, moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae. Memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibombai. Mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Engke beres Iran Cikupa tuh. Panggilan nama lodar orang si kobang geus pokona. Sebab didihnya aya citra. Nah eta pusatna di dinya. Masyaallah. Di ditu make senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepletokan cegah. Mangkaning takal darawakna geus eueuh. Geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae. Nah ieu lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh. Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol, musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bobrok nagarana rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana. Nagarana pemerintahanana rakyatna tetep anti Amerika.
kajen deui ku kumaha ge nu penting mah sarolat gararaji ibadah geus biasa kitu pokokna mah kayak ujung-ujungna mah tenang we perang we kajen ku kumaha yakin jasa ieu mah perang jasa yakin jasa lain 100% deui mah 100 sama 100 lah perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh ndeu kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah lantaran pemerintahan geus benar-benar liberal air rakyatna masih kene make Quran berarti pajiin pemerintah kakenca masyarakat kakatuhu diais kiai-kiaina supaya masuk liberal hiji dua asup deui ka urang nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika dibere dididik ditah ngaliberalkeun jil ngaranna tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri hehehe bergerak sia di ditu mal bisa haram marhaba bida marhaba malah embat marhabana dicelinyana deui teu bisa kajian Indonesia heran ya heran nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah geus ku Persis geus ku PKS geus tita ulah malah make sapeker ila hadarati sial cek cenah teh tetep bae teu bisa bingung di Amerika geus triliunan ieu teh misionaris lagi anu di Belanda anu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah asup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan mah dog beres mawa berkat gua seger eta ih kita bisa dileugitkeun teu bisa matak lamun nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud datang ka cau nu petot beak kabeh berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona nu disebut cau hansip teh beak kabeh berkah mulut insyaallah eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bae miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomong na Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu cak nyana salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi timemeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan dicerca langsung harus dituhankan tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel tak eta teh anu trinitas Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan ieu jang mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngomong salah itu. Coba gedengekeun pidatona.
Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui sedengkeun cak Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu eueuh kaisar sabada paehna kaisar tidak ada cak Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti tidak ada kisra setelah mati kisra cak Kangjeng Nabi bener ti Kangjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh kisra nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar di urang mah kaisar kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja itulah disebut konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja dek ngaburkan Tuhan anu asli terus ti mimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah, kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana pausna coba. Nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudang? Bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah guys kan baik mah urusannya anak dek nipu orang mah dek nipu Al-Quran dek nipu mukminin pe urusannya anak urusan orang mah urusan orang baik orang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tattakhidzu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia RT ulah Nasrani RW ulah Nasrani lurah camat ulah Yahudi Nasrani bupati ulah Yahudi Nasrani terus sampai presiden ulah alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani teu pernah aya presiden Yahudi teu pernah ngan diluhureun presiden aya aduh leuwih parah tuh boneka-boneka anak di urang teh kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta ku bule nu kuari mah hideung teh di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an liberalkeun kapitaliskeun yeuh negara teh maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi nah ieu demokrasi teh kos kieu ye ya dengan hak asasi manusia HAM angges-angges urusanana tetep we nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ngikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos kieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok jadi bok-brok bin itu negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali
aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara, tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh. Kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal geus teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus geus loba tadi Indonesia mah nu kos karah itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai goreng mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ja ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tek bae eureun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nya eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun dimonopoli ku nyana bodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing ade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ta min jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar ja sia mata sia sing ade ta itu keneh bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto truk putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyin pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik tah ieu bakal kadeul nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomong nakhsha tusibana dairah krempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah mending nyalindung ka nu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah
jasa bener nama iya urang tepuguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang di embargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun kadituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajen kukumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajen kukumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu. Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kukumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi geus lila kula bergaul jeung Nasrani janu jelas urang teh ngan saukur nindes doang ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani kuari mah aing mah deuk berbalik aing deuk jeung Muhammad bae Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kunanaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu tah ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kajen kukumaha tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen kukumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar pan blon tah Abdullah tak eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya hoeun maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeudehan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari mentah hampura ieu ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik kitu nu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun tegerdak ba dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta nu kos kaditu prajurit-prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh di urang ge kos kara ditu masyaallah ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae aju bae naik panggung hidup aing nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad ku hari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup-hidup liberal ngaranna nu manta kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riad ai di panggung hedo cak Allah ditolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh
nyana sok mikiran kunaonnya jaca aing cenah maca kitab gitu-gitu keneh ngajelaskeun gitu-gitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah nalekeun tolol ta budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol sama kiai itu nu lain kiai oh nah memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos gitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kabelah dituna nu ku urang dibaca tadi kabelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna kujana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahannya na marah tinggal marah aja tama Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun gitu teh mun dijerokeun mah ku urang janten aing mah sia katipu nya gentengan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh juri kurang mau numpak kuda bener ka dieu tah atuh ya isi mah kedeleng bengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los aing endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karar itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana hayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disugut isin atuh oh dibawa dipapagkeun make sedan oh dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai wah aing hebat cek jadan dair naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur awsatu aja jadan dair bang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna mah aja tolol teh kiai aduh sagada dipapagkeun dibere 3-4 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deres sukos kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beki bau maknawi aya diambean mah tuh make minyak zeungir maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los kada ditu sok saya terus kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang los ayo santri-santri teh ulah geus ngadoakeun bae supaya aman ayo kudu milu aduh aing liwat dari teh ayo kiai sorban make udang-udang oh ieu mah liwat keur kampanye gula mah liwat deuk kayak gitu mah terus make sorban make jubah deui jubah mah para di salat kiai tolol
Kula seuri beri jendela. Aing wau ka si eta. Bener aja acak-acakan ka dia. Acak-acakan nang saang acak-acakan nang Allah atuh. Lantaran lain di hati, lain di sumut. Beres tepuk di kos gitu. Geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos gitu, teu kudu didoakeun gua sasa. Uji ajur sorangan. Ajur sorangan. Nafsan tusibana dairah kami manu mantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus kaditu namun kami aya kasusahan falaya miruna mualaya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami di embargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu mantak cek Allah fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawiyanan lain ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatia padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asa Allahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lilik kana dunia telurak lilik kana materi telurak lilik kana makhluk fa'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrekeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tadi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskeun fa'asallahu ayatia bil fathi pasti Allah bakal mere kemenangan ditulungan bin nasri ni nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah lu asli